Nyajang dahar atuh. Jeung dahar. Teuing mah ujang mah teu ngarti. Nyanggas atuh eta ngarti bahaya tuturkeun mah ka dieu. Nyanggeus ayo. Tapi ke mana, Mak? Wah ka dieu we atuh. Mak, nah hari emak kejadian ka dieu ke kandang sapi. Apaan rek nengan dahar? Terus eta batu Ada didagorkeun kana sapi. Abeh paeh urang pasak yang dengan sangu. Awas jangan urang dagorkeun. Mak. Aduh. Dam. Naon jang? Atuh ngalajeruk teh bisa muntum nih ngomongnya juga nu nyabur alat. Iya hese jang euy awina ponok kurang panjang. Teu nepi. Aya naon ieu? Iya puta si Idam ngalajeruk teu bebenangan kalungan pisan gra. Jang sepugu ieu awina tingali ponok. Oh, pondok awina. Kari panjangan atuh. Panjangan, nya kumaha manjangan put? Nya kieu we dielus-elus pake dewe jangan sorangan. Jangan. Tuh kan? Ai mana keur naon di dieu? Notis itu kan keur terapi, terapi ikan. Duh di jero nata aya lauk musuk ngagelan kulit mati. Piraku si Atogar aya wae. Aslina lo, si Togar mah keur kieu mah tara hereng. Sok atuh buktikeun ngarah urang percaya. Tamu si teh no teu percaya nya, daging atas si teh no tak asupkeun pasti digegeran tah. Ulau jeung bulu-buluna. Heug saha nu nawaran bandrek ari sia. Aing mah dek nguruskeun masalah sia jeung aing can beres. Mana suara turas asa sepikir. Sa anjing tak ceuli goblok. Sia mah nyalahkeun ceuli aing. Tah ceuli sia goblok anu sepi mah waduk. Saluk nu mok anuk anjing wanian ai susul. Put. Sorangan wae ngopi loli teh menta tuh. Jangan aya hiji. Nah, cedit. Lain cedit jang, ieu teh loli teh ngan aya hiji, tapi nahanya loli teh meni aneh. Hah? Aneh kumaha, Put? Heeh, jang, loli teh nya di lamotan teh asa beuki ngaleutikan. Nya tuh ngaleutikan belagu goannya mah Put. Teh eta mah permen. Tapi jang cek indung urang mah teh kitu. Emang cek indung puput kumaha? Heeh, pas penting teh indung urang ngomong ka bapak urang teh, dia urang di lamotan heula meh nganggadean ngomong kitu gerajang. Eta malin permen atuh bobogaan bapak maneh blegug. Boro teh sada goblok dah rese sia mah biro moal. Ka mana bae maneh leman iriwo nih beberadagan pisan sungguh teh siga awewe. Hayu meuli tajil. Geus teh kudu meuli tajil. Naon atuh? Tajil ati we hulu sia goblok. Ari maneh ngoprek buk di kebon sia teh sareupna teh sieun. Naon luk sarupna teh? Sok tinggalian bener. Geus yakin milih eta? Geus yakin aing mah milih ieu. Bener yakin dan? Yakin geus lah. Parah not. Yakin kene milih daun daripada milih didinya mah. Naon gitu? Geus mana bukan ya aing, urang mah yakin tah pokok didinya. Ayo. Aing mah masalah deui. Hot. Semut kunaon ngaulang wae. Biasa we jang masalah tebeak-beak. Bawa santai atuh mot, da jelema mah kabeh oge pasti aya masalah. Termasuk Ujang gitu boga masalah. Nya boga atuh mot, ujang ge boga masalah, tapi nya bagi ujang mah masalah santai we bawa santai mot.
Bener oge sih Jang omongan maneh, tiap jelema boga masalah jeung ujianna masing-masing. Tapi ieu ujianna asa sepisan. Ya gampang atuh Mot. Sepisan mah tinggal niron we sok ngomong ka Ujang ujian naon. Nyampung goblok. Adalah boga tusuk gigi teu. Hah? Tusuk gigi? Tusuk gigi jeung naon, Nya jangan menyuap atuh dan nu huntung. Oh, emang naon gitu Put? Nyerap naon tuh daging? Lain ih. Nah terus naon tuh Put? Eta bulu boga ada nyelap nu untuk puput jadi hese sabuna. Dek, kunaon? Urang diputuskeun deui dan. Ku kaboga urang. Tebeak gede dah jangan ukur beak 5 juta. Gede atuh Not 5 juta mah. Nya lumayan we jang urang ge eta teh meunang ngagadekeun motor. Ngadekeun motor. Siap atuh Not. Enak ge Ujang rek ngadekeun motor, nya bisa kawin jeung Cenot. Dek, angker ka hareup yuk. Hareup rek meuli naon? Eta rek ngaganti casing handphone. Oh, casing handphone. Rek meuli nu di mana? Eta nu di hareup nu di parapatan. Oh, parapatan. Kade di dieu mah tukang konterna cunihin. Emang kunaon gitu? Pas Dede meuli pulsa di dinya, kan eta teh karek tanggihnya. Jo minta nomor HP geura. Bohong. Wak, ari hobi mana teh naon sih Wak? Loba hobi urang mah Jang. Sombong sebutkeun atuh hiji nu paling kumaha dipikaresep. Palingan urang mah beukina sasapedahan sabari sunmori Jang. Wih, mantap Wak, maneh hobina mah. Atuh Jang. Ai maneh hobina naon Jang? Kurang mah si Wak hobina ngan aya 2. Naon Jang? Nya lamun teh ngopi, palingan nyusu Wak. Goblok. Dit. Pak. Itu di mah tamu. Tahu. Urang mah geus dar, Pak. Ya kurang ada di tahu. Tamu, Dit. Teh Ata, am Umu, bonge. Oh, tamu ngomong atuh tadi. Pan aing teh ngomong, Dit aya tamu, cek aing teh. Awe geulis ya baturan sekolah maneh. Wah, bener gelis tah. Oh, aing kawe mah ngadenge goblok. Ayo ngejak, ieu ieu. Put. Kernaon, Put? Iya Ujang keur online. Online teh online kernaon? Siapa yang nyawa wae, urang teh keur nga-BO. Ngabe. Apa kitu mah Put Ujang hayang. Amun soltem, sabaraha Put? Beleguk sia teh, ai maneh BO, belanja online. Dek. Urang kemarin nga-WA ka maneh mun teu dibales. Emang kunaon gitu? Bales atuh ada urang nga-WA teh. Urang mah tara kitu le. Tara kitu kumaha maneh, Dek? Urang mah jelema lain pendendam le, jadi tara ngabales. Jadi biarkan Tuhan yang membalas. Masih awe goblok. Mbadaling. Mbadaling. Wih, orang tua dan orang botak yang jomblo pada lagi nongkrong. Si Ujang sok gabah-gabah nyarius teh ya. Ye, Jang, kupingkeun tah ku gegeber sia nya.
Si Togar mah kulut-kulut